Sirawing Nitis. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Kadenge harita Saraswati anu keur cumarita. Tah, jadi hidup duaan henteu kudu leungiteun anti, oge hidup wiguna. Sabab ama memang jeung ibu hayang aya kapastian ngeunaan laratan lanceuk hidup. Sabab ibu teh hate jeung pikiran masih keneh henteu tenang ngeunaan kaayaan lanceuk hidup. Rasanti netep antep kanu jadi indungna terus kedalisan. Dalah sok sanaos abdi oge ibu, hoyong ngariung sareng Kang Keling teh. Ulah mung ukur dongengna wungkul. Mudah-mudahan be ibu, ama tiasa kenging laratan ngeunaan Kang Keling bu. Kitu pisan harapan ibu jeung bapak hidup oge anti. Tada teuing meureunana, bagja keur urang upama teh mah lanceuk hidup bisa milu ngariung aya di dieu. Ngarasa gemblang berenang kabagjaan urang teh lamun nepikeun ka kitu teh anti. Laras ibu, da upami abdi tos masagi kalayan aya widi ti ibu sareng ti ama mah mending keneh abdi we anu lunta milarian laratanana teh bu. Da tos kawajiban atuh hiji abdi milarian laratan anu jadi lanceuk na panginten bu. Ibu bisa ngarti karena perasaan hidup anaking anti. Tapi seperti anu kungsi dijelaskan ku bapak hidup, pikeun rumingkang dina kahirupan dunya luar henteu gampang anti. Sabab henteu kurang-kurang jalma anu luhur elmuna nebarkeun mamala pikeun ka sasama. Nyata jago-jago anu aya di golongan jahat upama diri hidup can masagi, jelas bakal ngabahayakeun kana keselamatan diri anaking. Ibu temikeun upama diri hidup kudu jadi korban jalma anu tindakanana sawenang-wenang. Rasanti tembong dina waktu harita ungeuk bisa ngarti kana maksud caritaan anu jadi indungna. Malah pangalaman anu anyar keneh geus bisa jadi bukti di mana dirina tetela kadeseh eleh jajaten ku sanca dawu masih keneh untung kaburu datang Sirawing anu jadi bapana nulungan. Lamun seug teu kitu, duka teuing kumaha nasibna.
Sanggeusna ngarasa cukup ngobrol, akhirna mah terus arasut ka jero kamarna masing-masing. Wiguna nu aya di jero kamarna harita masih keneh tacan bisa reup sare, hatena galecok ngomong sorangan. Aing bet diparengkeun panggih deui jeung si Ayu Manganti. Dina hate mah timbul rasa kapanasaran aing teh hayang males ka nyeri ka eta jalma anu geus ngawibirang ka diri aing. Ku perasaan piraku aing make teu mampu ngelehkeun si Ayu Manganti. Kangaranan aing geus jadi muridna si Rawing. Eueuh hartina teu bisa males ka nyeri ka si Ayu Manganti mah. Isukan aing rek menteh laidin nyelang balik ka lembur. Heueuh, pura-pura mah. Padahal aing rek neangan si Ayu Manganti. Hayang nyaho ku aing rek dijajal ta ku ulin karuhunan. Maknya make kudu eleh kadua kalian. Keur naon aing jadi muridna si Rawing kudu eleh deui bae mah. Wiguna tetela masih keneh ngunek-ngunek dina jero hatena. Bet jadi kaentepan ku rasa panasaran hayang males ka nyeri jeung wibirangna sapedah eleh jajaten ku Ayu Manganti. Memang wajar lamun Wiguna nepikeun kaboga maksud hayang males ka nyeri jeung wibirangna. Kitu nate lantaran geus boga angkeuhan manehna ayeuna geus jadi muridna si Rawing, malah manehna geus diajar ulin karuhunan anu ceuk parasaanana mah geus cukup pikeun dipake ngungkulan ajen pangarti Ayu Manganti. Wiguna meureupeun leungeun ka tuhuna bari ngomong deui jero hatena. Kalah kumaha oge. Dina poe isukan aing kudu bisa panggih jeung si Ayu Manganti. Pikeun balitungan males ka nyeri. Piraku ulin karuhunan ilmu si Rawing teu bisa dipake pikeun ngarubuhkeun si Ayu Manganti. Eueuh hartina aing guru ilmu ka si Rawing lamun teu bisa males ka nyeri jeung kawibirang ka si Ayu Manganti. Daguan ku maneh isukan Ayu Manganti. Aing bakal ngayakeun balitungan deuleu. Dina poe isukan mah maneh anu bakal nyandangan ka nyeri hate jeung wibirang Ayu Manganti. Kitu di antarana tekadna Wiguna dina waktu harita. Sedengkeun Ayu Manganti geus sare tibra, tapi di mana aja Kasinangling humargung gancang manehna ngorejat hudang. Isuk-isuk keneh Ayu Manganti geus indit deui bari mangku jaka Kasinangling ninggalkeun tempat anu dipake leureuh tadi peuting. Tujuanana geus muarobah rek nepungan ka si Rawing. Kangaranan lumampah ka lemburna si Rawing memang lain jarak anu deukeut. Tapi demi jajaka anu dipika cinta, Ayu Manganti harita geus poho dikacape terus ngeureuyeun leumpang, teu cape-cape teuing mah tara leureuh. Sigana bae kuat kahayang jeung karepna Wiguna. Sabab Ayu Manganti keur leumpang bari jeung mangku jaka Kasinangling, tetela diparengkeun panggih jeung Wiguna anu memang haja indit kalawan dalih hayang balik ka lembur. Anu sok padahal mah hayang panggih jeung Ayu Manganti pikeun ngayakeun balitungan. Lengkah Ayu Manganti kandeng sabab harita di hareupeunana ngajanteng nangtung jajaka anu tayalian ti Wiguna. Dua teutepan bantrok Wiguna nyerenge seuri bari terus nyarita. Pasti maneh masih keneh ingetnya ka kuring Ayu Manganti. Kabeneran urang dipanggihkeun di ieu patempatan anu suni. Di antara urang duaan memang masih keneh aya pasoalan anu kudu dibereskeun Ayu Manganti. Ayu Manganti netep antep ka Wiguna bari terus nyarita.
Naon maksud anjeun anu sabenerna Wiguna? Di antara urang sabenerna geus taya pasoalan naon-naon. Malah kuring ayeuna rek ngahaja datang nepungan guru anjeun nyatana si Rawing. Rek menta tulung supaya ieu caka si Nangling cager tina tatu di jerona. Kuring eueuh urusan jeung hal anu sarupa kitu aya manganti. Ngan perlu dikanyahoankeun, si Rawing guru kuring keur eueuh di tempat. Keur init numpi diri, duka teuing di mana? Nu jelas, kajari hate kudu dibayar dina poe ieu ye. Nyeri hate kuring ka dari anjeun ayu manganti. Nu matak gara saya ka diri, maneh kungsi ngawewirang ejeng nganyerikeun hate kuring. Ayeuna babalasna kudu ditarimakeun ku maneh ayu manganti. Ayu manganti ngahulang sakedeung. Tetela caritaan Ki Buyut Debleng jadi kenyataan. Si Rawing eueuh di tempat, bukti ceuk keterangan ti Wiguna anu jadi muridna. Henteu kudu kaget ayo manganti. Di antara urang memang masih keneh aya pasoalan. Aya paribasa, hutang wirang bayar wirang, nyeri hate bayar ka nyeri. Eueuh hartina kuring ayeuna jadi muridna si Rawing lamun teu bisa ngelehkeun maneh dina waktu ayeuna. Ayu manganti jadi ngarti sikep jeung caritaan Wiguna mangrupa tekad anu memang geus moal bisa dihalangan deui. Kangaranan Wiguna geus keukeuh dina sikepna anu saperti kitu. Memang geus taya deui pilihan pikeun ayu manganti kajaba tinarima kana panangtangna Wiguna dina waktu harita. Ayu manganti dina sikepna anu tenang bari imut harita terus nyarita deui. Oh, jadi anjeun teh masih keneh panasaran Wiguna. Ayeuna nangtang pikeun ijen jajaten. Hade, taya bayana. Sabenerna kuring embung nyieun kaributan ejeng muridna si Rawing. Tapi lantaran anjeun anu maksa, kuring geus taya pilihan anu sejen, kajaba ti kudu ngaladenan karep ejeng kahayang Andika. Ayu manganti nyelang ngagolerkeun heula jaka si Nangling di tempat anu ieu, ati-atina keranan. Geus kitu ngagajeleng luncat ka hareupeun Wiguna. Srong. Wiguna ngawangun pasangan dina jurus Mega Malang, ilmu silat ulin karuhunan. Gara saya ka diri maneh ayu manganti. Dina poe ieu urang buktikeun saha anu leuwih hebat elmuna. Geus henteu kudu loba dicarita, geus teu sabar ieu kuring. Ayu manganti sikep ejeng caritaanana tetep tenang, bari jeung dibarengan ku rasa kawaspadaan. Kangaranan Wiguna geus jadi muridna si Rawing tangtu be teu bisa dianggap enteng ajen pangartina. Kuring salaku jalma anu ditangtang Wiguna. Moal rek narajang mihelaan kuring. Sabab kuring sabenerna mah teu miharap ayana ieu kaributan Wiguna. Andika nu mikayang ayana ieu kaributan. Sor, anjeun anu leuwih teu heula maju Wiguna. Setan, montong sombong sia ya. Wiguna sigana bae geus teu sabar. Manehna anu leuwih teu heula dina waktu harita narajang kanu jadi lawan. Ayu manganti geus teu bisa nganggap enteng kana panarajang lawan. Gerakan Wiguna jadi leuwih cepet ejeng ngeusi upama dibandingkeun ejeng dina waktu anu katukang. Tapi ayu manganti geus ngayakinkeun elmu ti Nyai Windu Apsari anu sapinuhna. Dibandingkeun jeung Wiguna anu tacan sapinuhna ngayakinkeun ulin karuhunan, tangtu be masih keneh jauh tahapan ajen pangartina. Kacepetan gerak ayu manganti memang leuwih punjul batar lawan. Buktina panarajang Wiguna ngan ukurkeunna ka tempat anu kosong. Awak ayu manganti bangun anu hampang jojorelatan ejeng semu anu ngalayang mangsa luncat ka luhur ngaliwatan badan lawan. Tapi Wiguna anu memang keur nafsu ejeng panasaran teu bisa narima kana kanyataan. Manehna terus ngarangsek maju narajang. Ayu manganti ngajajal kakuatan tanaga lapisan lawan. Datangna panarajang dibendung ku sapasang leungeun bantrokan kakuatan geus teu bisa deui disingkahan.
Dak geduk des bang kieu daliteung hegak Wiguna anu harita kadorong mundur ka tukang. Wiguna ngahegak ngatur napasna bari jeung mancuhkeun deui tangtunganana. Ayu manganti imut ka Wiguna bari terus nyarita. Cukup hebat Panarajang teh Wiguna, tapi masih kene ngabutuhkeun waktu anu lila pikeun ngayakinkeun elmuna. Tapi lamun anjeun ngarasa panasaran, sok geura tarajang deui kuring. Kuring masih kene nganti ditarajang ku anjeun. Sor, maju deui Wiguna. Setan, aing can rumasa eleh jajaten deuli ayu manganti. Rasakeun si ayeuna hap ya. Corelat, cileng. Panarajang Wiguna katingalina memang leuwih ngabahayakeun tibatan tadi, tapi lantaran dibarengan ku nafsu anu ngagugudug, antukna lain bae Panarajang henteu keuna kana sasaran, tapi loba celah lolongkrang kosong anu henteu kajaga. Akhirna runtuyan Panarajang ayu manganti geus teu bisa deui dibendung jeung disingkahan ku Wiguna. Kanyataan anu bener-bener pait jeung peuheur pikeun Wiguna dina waktu harita. Manehna ngajengkang terus ngabebengkang maring lemah dina kaayaan geus teu inget di bumi alam. Su cileng dah cebrot cerbet cebrot das jengkang kedebut kulahe Wiguna geus teu inget deui naon-naon pikeun anu kadua kalina manehna rubuh eleh jajaten ku ayu manganti. Ayu manganti pancuh dina tangtunganana ngarenghap narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Wiguna, nafsu gede anjeun, tapi teu dibarengan ku ilmu anu cukup. Nu mata karasa ayeuna akibatna ku anjeun Wiguna. Hanjaka murid si Rawing bet kieu adat-adatanana. Wayana tarimakeun akibatna Wiguna. Mun teu diwarah kieu anjeun moal kapok-kapok Wiguna. Geus ningali Wiguna rubuh teu inget di bumi alam, ayu manganti terus ngalengkahkeun sukuna muru ka lebah Jaka Sinangling. Ayu manganti anu satadina mah rek lumampah ka tempatna si Rawing, tadi geus ngadenge katerangan ti Wiguna si Rawing eueuh di tempatna. Akhirna jadi mikir deui. Mun kitu mah caritaan Ki Buyut Debleng teh henteu nyalahan. Tetela bisa kanyahoan lamun si Rawing eueuh di tempatna. Aing kapaksa mun kitu mah kudu neangan tempat anu disebut Guha Sumur Legok Panamping teh. Luyu jeung keterangan ti Ki Buyut Debleng. Cik, hayang nyaho ku aing rek dibuktikeun. Nah bener, lamun dibawa ke eta tempat Kang Angling bakal cager deui sabihari. Sugan be nya bener keterangan ti Ki Buyut Debleng teh. Ayu manganti jadi robah deui pikiranana jeung tujuanana. Henteu neruskeun lampah ka lemburna si Rawing, tapi rek neangan tempat anu disebut Guha Sumur Legok Panamping. Luyu jeung keterangan ti Ki Buyut Debleng teh. Tapi sajaroning lumampah mangku Jaka Sinangling anu beuki ripuh kaayaanana. Ayu manganti bingung deui bae, sabab Guha Sumur Legok Panamping manehna can nyaho di mana lebah-lebahna. Taya deui jalan kajaba ti kudu tatanya ngeunaan eta tempat. Carana kudu muru ka lembur anu deukeut. Piraku make kudu eueuh nu nyahoeun kitu ceuk pikirna Ayu manganti. Tapi memeh tepi ka lembur anu diambah. Ayu manganti teu bisa neruskeun deui lampah sabab kapegat ku wanci peuting. Kangaranan lumampah dina wanci peuting bari jeung mangku Jaka Sinangling tangtu be bakal walurat kaayaanana. Hadena aya pribumi salaki pamajikan anu hade-hate narima Ayu manganti pikeun mondok di imahna. Pribumi teh kawilang salaki pamajikan anu geus karolot. Tetela someah jeung hade-hate. Jaka Sinangling dipernahkeun di salah sahiji kamar, sedengkeun Ayu manganti diajakan ngobrol ku pribumi. Pribumi lalaki anu harita keur cumarita.
Nyimas Ayu Manganti teh bade ngalandongan muhun jaka sinangling tuang raka. Hehehe, nah bet dicacanak anu teu damangna atuh Nyimas. Tadi we tatangga bapak anu deket naranyakeun kunaon cenah Pak Adung eta nu dipangku ku wanoja geulis teh. Bapak teh teu bisa ngajawab. Ayu Manganti narik napas panjang beri terus kedalisan lalaunan. Abdi memang nuju bingung ieu teh Pak. Margi abdi kenging pituduh kanggo ngalandongan Pulancek teh kedah dibantun ka guha sumur legok Panamping. Sedengkeun abdi teu acan kantos terang Pak lebah-lebahna eta tempat anu disebat sumur legok Panamping teh. Cik nu mawi sakantenan be ayeuna bade tumaros manawi bapak sareng made dia uninga. Pak Adung jeung pamajikanana silih teuteup. Katingali paromana jadi pada robah bangun anu kaget ngadenge tempat anu disebut ku Ayu Manganti. Ibu Adung anu harita kadenge nyarita. Amba, nah kunaon eta pituduh teh bet kudu dibawa ka dinya Nyimas? Atuh eta mah tempat sangar arang kasabaku jalma. Malah sumurna oge geus diurug epanan. Ngandung riwayat eta tempat teh Nyimas. Sebab cek beja nya di dinya pisan si rawing digebruskeunana terus diurug ti luhur. Jadi sumurna mah geus ditutup Nyimas. Ngan aya guha paratanana tah Nyimas. Nelana teh aya nama guha legok Panamping, tempat tapana si rawing. Nya, bener teh kitu manehna. Pak Adung unggek bari terus ngajawab. Nya bener kitu manehna. Waduh. Nah betrek dibawa ke tempat anu sangat kitu atuh Nyimas. Dibawa ka dinya mah sarua be atuh jeung rek dibikeun ka gaib anu ngageugeuh di eta tempat. Si rawing wanieun sote etapa di dinya da puguh lain jalma sabarangan ari kawas urang kieu mah. Wah, bet kalakah cilaka Nyimas. Ayu Manganti ngabagikeun paneteupna ka pribumi teu lila terus nyarita. Ari tos kedah kumaha deui atuh Pak. Margi saketerang abdi memang teu aya tabib anu tiasa ngalandongan kana kaayaan Kang Angling ayeuna. Numawi aya pituduh kitu teh bade digugu be ku abdi mah. Pak Adung gancang harita nyarita deui mangkarunyakeun sigana mah ka Ayu Manganti anu katingalina semu anu bingung. Ke heula ulah waka bingung teu puguh ceuk bapa mah Nyimas. Nya. Ngan tetep henteu bikeun ari kudu dibawa ke tempat sangat saperti guha legok Panamping mah. Waduh, berat. Eta tempat teh sanget ceuk bapa oge. Ulah kadinya Nyimas, bahaya Nyimas, bahaya. Mun ari tos abdi kedah kumaha atuh? Kasaha abdi kedah nya minta pitulung Pak? Mun da bingung atuh pamikir mah Pak. Ulah waka bingung-bingung cek bapak oge Nyimas. Nya. Malah ieu teh beunang disebutkeun kabeneran. Tah ieu anu disebutkeun ngajodo teh. Di mana saliran Nyimas henteu ngahaja-haja sumping ka dieu. Margi di dieu di lembur bapak aya tabib anu kawilang ahli. Jenenganana teh Bah Johar. Wah, anu ti mana-mana oge daratang. Ngadon tatamba, alhamdulillah calager saukur nu diubaran ku Bah Johar teh Nyimas. Ngadenge di eta lembur aya tabib ngaran Bah Johar. Ayu Manganti jadi kahudang perhatianana kadenge harita nyarita deui. Oh, janten di dia aya tabib anu ketelah Bah Johar. Nah kinten-kinten tiasa kitu upami muhun ngalandongan Pulancek Kang Angling Pak. Nu matak cek bapak oge mending keneh ayeuna benya urang tepungan ka imahna Bah Johar urang bejakeun heungeunaan kaayaan jaka sinangling dina waktu ayeuna. Ibu Adung dina waktu harita milu mairan caritaan. Nya mending kitu bae Nyimas cek emak mah. Sugan be atuh bener Bah Johar bisa ngubaran jaka sinangling. Nah sanajan emak oge can lila tepung kangaranan ka Nyaah mah tetep nganteng boh ka Nyimas kitu deui ka jaka sinangling.
nulungan langsung teu bisa mate nya tanaga-tanaga atau jeung pikiran nyalain kitu bapana. Nya bener gitu manehna. Nu matak Bapak ayeuna rek ngahaja init ye jeung Nyimas Ayu Mangantinya nepungan ka Bah Johar. Bari terus rek dibadaratkeun ngeunaan kaayaan Jaka Sinangling. Dari kangaranan tabib bapiraku make teu bisa nulungan. Nuhun bae ye, ku Bapak ayeuna di jalanan. Ari abdi teu dibidian ka guha legok panamping teh mah. Ulah waka cek Bapak mah entong make jig ka guha legok panamping heula. Nu matak urang obrolkeun heula we nya. Ieu mah ye ka Bah Johar. Apan meureunan engke teh aya wewengan atawa bong-bolongan kumaha-kumahana. Ayu Manganti ngareret ka Ma Adung terus nyarita deui. Bapakku abdi bade ditamu teh nyamaknya nepangan ka bumina Bah Johar. Mudah-mudahan be anjeunna tiasa nulungan. Nanging kinten-kintena moal ngaganggu kitu Pak. Wengi-wengi kieu nepangan anjeunna. His, nya ari kangaranan jelema tukang nulungan mah risikona eta manarima tamu ti peuting Nyimas. Sanajan keur ngeunah sare tengah peuting jemplang-jempling, aya nu ngegedor-gedor, wayahna kudu daek. Kangaranan tukang tulung mah nya bener henteu manehna. Ma Adung dina waktu harita ungeuk bari terus ngawalon. Nya bener kitu manehna. Henteu kudu make asa jeung kaganggu. Da geus biasa ari tukang tutulung mah kitu resikona. Geus kitu mah harita Pa Adung jeung Ayu Manganti terus arindit rek nuju ka imahna Bah Johar, tabib nu aya di eta lembur. Pa Adung da puguh memang geus nyaho kangaranan memang batur salembur jeung Abah Johar teu kudu make tatanya deui. Kadatanganana dina waktu harita dibagiakeun ku Bah Johar jeung pamajikanana. Kawilang kageteun oge ningali Pa Adung datang jeung wanoja geulis rupa tur anyar pinanggih lain urang dinya. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina. Bah Johar anu harita leuwih ti heula tumanya. Ke. Kaget oge ieu Abah teh Pa Adung. Wanci peuting kieu datang bareng jeung wanoja geulis bet jadi heurareuwas. Nah aya naon ieu teh? Pa Adung leuwih ti heula ngawanohkeun Ayu Manganti ka pribumi. Sanggeusna kitu terus ngajelaskeun maksud kadatanganana. Janten kieu ieu Nyimas Ayu Manganti teh memang butuh pitulung ti Abah. Abah, tumali cenah jeung kaayaan ieu carongena Nyimas Ayu Manganti anu jenengan Jaka Sinangling. Ayeuna teh aya di imah kuring, Bah. Dina kaayaan keur gering malah ripuh kaayaanana. Sabab nyandangan tatu di jero anu berat, balukar tarung ngalawan jago anu ketelasan cadawuk cenah. Ambu Johar ngareret ka Abah Johar anu jadi salakina bari teu lila terus nyarita. Untung can salare manehna. Tetela aya nu butuh ku pitulung urang geningan. Ulah dipake aral. Ada apaan geus kitu? Niatanana oge pan urang teh geus niat tulung. Bah Johar nyerenge seuri, sikepna tetep tenang, nandakeun memang geus asa ku pangalaman. Ke, tenang lanan ambu. Da kudu puguh heula atuh kangaranan nulungan teh. Kudu ditingali heula kaayaan anu geuringna. Nah sakirana bisa, kadada kaduga moal. Maksud teh kadada kaduga ku kami di ubaran. Nyari sakirana di luar kemampuan mah bete bisa dipaksakeun tangtuna oge. Cik. Jelaskeun heula ka Abah Nyimas. Kumaha kaayaan salaki hidup teh? Ayu Manganti ngabagikeun paneteupna ka ambu jeung Abah Johar teu lila terus kedalisan. Langkung ti payun nganuhunkeun abdi teh ye. Margi ayeuna tiasa ditepangkeun sareng Bah Johar salaku tabib anu ahli.
sakumaha anu tadi dijelaskan ku ku ieu Pak Adung. Laras pisan, henteu lepat bah. Pun lanceuk Kang Angling, maksud teh Jaka Sinangling. Dina waktos ayeuna teh nuju nyandangan tatu di jero anu kaetang abot. Numawi, upami teu kaabotan mah memang kedah dipereos heula supados engke tiasa kauninya kumaha ngalandonganana panginten bah. Abah Johar ungut-ungutan terila terus nyarita. Jadi kitunya. Hanya mudah-mudahan be atuh Abah bakal mampu ngalandonganana Nyimas. Ngan nurutkeun pangalaman mah acan pugu Abah teh ari ngubaran naon kitu teh kaayaan anu tatu di jero mah nya acan pugu. Can pugu bisa maksud teh nya anu lantaran gara-gara tarung mah. Tapi sok sanajan bari jeung kitu Nyimas tetep memang urang kudu ikhtiar nya urang pariksa heula ku Abah. Ambu Johar milu nyambungan caritaan anu jadi salakina. Nya ari cek kami mah leuwih hade dipariksa heula we anu imut manehna. Ke bet asa kungsi ngadenge tah ngaran Jaka Sinangling teh. Nyaan panjang ingetan maneh mah Ambu. Bener henteu salah kungsi ngadenge teh. Cenah ceuk beja aya tabib sakti mun teu salah mah nelahna teh Jaka Sinangling. Keke nu matak masih keneh aneh teh keur Abah ye nya. Ejeung ngarasa bingung. Nah, ieu teh Jaka Sinangling tabib sakti teh kitu. Ayu manganti ungeuk bari neuteup ka Abah Johar terus ngawalon. Laras henteu lepat bah. Pun lanceuk Kang Jaka Sinangling teh tabib sakti anu kasohor teh ya. Nanging mundak itu teh geuningan jalaran tindakan sanca dawuk jalma jahat. Pun lanceuk dugikeun ka ngaranapan kajantenan kitu. Numawi ayeuna pangda wengi-wengi oge abdi teh dongkap ka dieu sejak nadapi tulung be ieu mah kasalira Abah. Bah Johar ungut-ungutan bari teu lila terus nyarita deui